sore-sore kieu mah kenal ngamusik euy. Cik urang rada ngamusik heula. Ah si anjing kejeng parem pihak baterai sigana goblok teh. Duh geunah kieu nya hirup angin sepoi-sepoi. Cik urang rada nyeut laudut. Komo dibarengan jeung loba duit. Ujung boga kabogoh anu spekna tobrut. Ah ngeunah euy. Cek aing ge dalan cek aing mah loba ngahayal si tolol teh. Sampeurkeun gitu. Urang manta duit yang bekal ngaji, nyaho urang kedek ngaji. Ah, jalan tukang ah. Aduh, lancek aing malu batin ngahayal. Alah, geunah pisan euy. Genah sia mah sakola teu tamat ngahayal teu sarupa jeung kenyataan. Ngaji mabal wae. Naon atuh maneh ka dieu? Geus sore lain ngaji kakak ka dieu. Naon maneh ka dieu? Tuh urang dek minta duit yang bekal ngaji. Adieu ka dieu. Kan apal sorangan urang eueuh gawe. Urang teu boga duit. Si emak jeung si apa can ngawesel, urang mah eueuh duit. Ujug juga sosok ngaji lah. Ah, moal ngaji ah, eueuh bekal mah mending moro layangan. Naon ah ngaji eueuh bekal-bekal acan mah. Ngaji sia teh ampun. Kamu ini, kamu itu, kamu ieu. Kumaha sih? Cek lancek ngaji meh pinter. Jadi teu kos AA, teu bodoh. Bawa bekal mah dahar. Duit mah eueuh. Tuh di imah aya nog entog 5 kamari menang mawa dipipir karek borojol. Aya 5 goreng 2 keur maneh hiji keur aa hiji. Yeuh keur maneh goreng. Tah geus asak bawa ka dieu lapar yeuh beuteuh. Anggar si eta mah kali teh. Ngajajah we ditahan. Hayangna teh dianteuran we si Bagong teh. Naon sakali deui. Wani maneh nu jadi lanceuk sia. Tangpura. Henteu. Ampun heuh dek aja. Henteu. Heuh dek ngaji. Kali sia tangkurak ya. Goblok sia hen. Dieu sia. Sakalian nya tong mantau gaya mah hen sia. Kabur. Nya ngaji. Mana sangu? Ah heueuh ah poho. Ka urang dek nyarita. Jadi kieu ah. Si nog entog teh dibagikeun ka tatangga. Nah, kakak dibagikeun atuh. Kapan mah di aku bedulur. Ada entogna ka mana? Entogna teh kurang teh pake babakaran, pake ngaliwet jeung barudak. Goblok cuma jadi teh. Goblok sia. Anjing sia hen. Dek. Goblok boga di teh. No dibagikeun. Entog kedeun di balado. Ting mah. Hoream kieu ngaji anjir, teu bakalan. Ah, mending diukeul di dieu. Ah, ngeunaan kitu is. Come on. Kamana maneh?
Ngaji orang mah tuh. Mending di dia jeung urang adu nu kieu nungguan layangan eleh. Ah, orang mah yang ngaji dah. Bakal dibere. Kumaha deui? Bakal dibere. Urang mah henteu, urang dek nungguan layangan eleh we di dieu. Di mana? Di dieu. Hayo tuh Bari ngeluar di dieu. tuh orang ah. Hayo. Nah, aing dek eleh deui, sia mah licik anjing ah. Ah, anjing licik sama aing eleh. Dak Ustad. Apa aja mama? Ayo. Kemana mana? Di dia lah. Nah, iya di dia keur naraon. Iya, keur ngadonuk kieu da ieu eleh da. Ya, bari nungguan itu layangan eleh. Ah, mending ngaji mah menang ilmu, menang pahala. Mending di dia kan. Rame teh layangan loba. Bari moro. Bisa dijual menang duit keneh ke udak leutik tuh. Ah, orang mah budak ustad. Tuh, mending di dia ngeunakti. Atuh, era wow. Masa batur teh kenah mah eta budak ustad di sekolah, eta ngaji kana. Mending di dia atuh bae. Ah, eta mah kumaha maneh we dek ngaji kumaha urang dek kinit ah. Ayo tuh, orang nyuruh. Ah, heueuh nya. Ah, bae lah bapak orang ustad ge. Ayo orang mah bae, orang si itu deui. Ayo, banyak saya bakal. Aya bakal mah jangan. Ayo atuh. Wah, benar. Dan akhirnya benar mabal. Lah, bae lah. Tong ngaji. Mending cicing simpan kantong, simpan iya, simpan kopea. Ah, nikmat kieu anjir. Tinggal nungguan layangan eleh. Iya, siapa dong? Orang diadukeun lo ka diadukeun kita mending orang jualan heula kodang leutik. Ini baiklah, burit ah. Orang nempok. Gua ada goblok di situ ngaji. Oke, dan ngaji si Bagong teh. Ayo beli ke naon? Mana lah, aing buka duit 4.000 tadi bakal di bapak belikan kumaha lah. Eta mah belikan ke warung. We orang nungguan di dieu lah. Goblok sia. Ngaraji head. Untuk atas si ieu pemawana Iya dah budak ustad. Nah, Abi pemawana. Hah? Abi diajak kak. Nah, tuh kak, abi mah itu diajak ku ada ajeng badak itu tuh. Bener pemawana sih ya? Si eta pemawana. Budak ustad. Tuh ya. Nah, Umur sia ku aing. Nah, ente Sia aku wae. ente Goblok sia. Naon sia? Head.